Mbak Fabila. Wasta Abi Udi. Wasta Abi Ginanjar Surahman. Wasta Abi Sofia. Wasta Abi Raida. Wasta Abi Sri Luciana. Wasta Abi Asdiana. Kena ada di dia kenal. Iya biasa we kena galau di dia. Nah sorangan atuh. Bae ngajakan urang. Naon enak. Iya biasa we atuh kumaha eta. Naon? Ieu. Naon itu teh? Deuk mah. Naon itu naon? Siapa? Kan urang geus ngomong kamari dengan temu dengan cara rokok. Tah. Launa atuh ngomong. Oh, pokok kalem bisa yang ngadeni. Kumaha? Itu ngerokok teh dek mah. Mawa euy. Bae di urang aya stay we hiji ku tiluan. Tadi ku tiluan. Tapi bae mah ieu Magnum. Nah, sim kapangi euy. Usaha. Saya kapangi ku guru. Bae guru mah urang hareup. Gila atuh. Kumaha? Aman tapi Aman. Sore ke di mana? Tempatna da loba di dieu mah. Sok ayo. Ayo. Itu we Di mana tuh? tuh juga itu. Kita tong waka atuh urang tinggal situasi. Bagaimana lah tuh? Minuman lah. ayo ke kantin lah. Ayo ka ieu. Ayo ke habis itu lah. Habis itu ya. Ayo. Oh, nu abi teh? Nuhun. Oh, tadi murahnya. Oh, nuhunnya teh. Kami ari nami teteh saha? Nanti Raida. Dede kelas 10-nya. Oh, ibunya teh kelas 10. Kelima, ada kelima ya? Iya teh, ih meni pusing pisan aya kelima teh. Teteh kumaha? Aya IPA IPS pasti gampang ya? Iya, makan masih sebagian gitu atangnya pelajarannya nih abis itu kalau kayak siga teteh di kelas materi IPS gitu karena itu kelas 11 ada nggak kayak IPA IPS tah duka teh kata sahur ibu mah bakal aya penjurusan tapi duka IPS duka gitu tah jadi masih bingung abis teh atau semangat kan dek ya nuhunnya teh ini panjina duluan teh Udangkeun Baru ka udang ieu. banyak teuing mah. nah ngalira kayak rencang biasanya geduaan tuh nuitunan dan sakit oke bade naros harus kan saha aduh teteh kan sakelas sareng si itu teh saha si R Tasya bade naon kumaha eta di kelasna biasa we karande sudah bisa bagus aya bade naon teu harus wae hungkul soalnya abin kos ngapolo ibunya bade di omongkeun moal we tapi isin sepenuhnya wartos in we tapi entong saur abi karo inisial aja inisial we nuhunnya ya